Aisyah. Anjing. Anjing. Kemana kalian? Masa aja kalian? Sial aku naon. Ning capek deh aduh aing mah. Tadi tidak nama raja. Situ penjauh deui situnya kumaha. Anjing lemak aing turun 4 kilo. Halus teh gitu mah. Dipegang enggak? Anjing. Ya geus terus kumaha ayeuna? Sikeun aing hayang gelut aing. Yo pipi aing ya geus ngomong yo. Pukul aku. Ngomong pukul naon aku. cenah? Pukul aku, cara pukul aku. Sayang duel mana? Udah capek euy. Naon kitu. Nya hayang gelut. Oh gelut. Nah, kewalah aing capek. Candahar ti kamari dah. Lemah sih mah. Kita lagi di lompat 40 km. 40 km. Anjing aing mah. Geus turun 2 kilo bege lemak aing. Halus satu kan. Kumaha atuh kitu kepikiran aduh motor aing. Kumaha nya? Rek balik wae, yakin balik deui. Sing carekan si mama aing. Kenapa sih mama bejakeun kitu motor mah dibelikeun, dihilikeun Can lunas eta teh motor eta teh. Bejakeun motor mah dijual, dibelikeun ka bensin gitu. What? Bensin? Goblok. Please. Biar aku beli bensin kudu ngajual motor anjing. Kenyapan mare pantai ngomongna, iya lin teh. Ngomongna kieu, biarkeun bensin di jalan dijual motor, beureukkeun bensin gitu. Teuing aing mah bingung. Balik Kitu. we, balik. Balik wae. Balik euy. Nya geus aing geus yo aing geus make sarung tangan kieu rek gelut. Pangku. Balik. Hayang pangku atuh. Dak bensin. Sia mah cek aing ge geuningan isian heula. Kita tadi apa tuh ih mah. Kumaha deui apa? Aing ngomong standar ijian ya. Ada yang ngatur standar 2. Tuh beak lu. Jangan bangsa we lah. Alun loba di, alun loba mau bensin dah. Kan wing mantau di dieu ngadegan motor. Halo, sayang. Gimana? Jangan. Kemana udah 10 juta? Bagaimana? Lepaskan tuh, nanti orang teriak. Apa? Salah jangan orang kita nih. Gagal kumaha tuh? Goblok, jangan ngerampa anjing. Yang ngarampa naon meneh? Ngerampa nganu anjing. Enggak ngerti kumaha. Mendorong wayana heuh. Lah bae lah. Ya, namanya ngedorong ke iman. Ya bener lah bae lah. Bae lumayan mah motor ge lah. Bae lah, mau bensinan kan. Boleh. Kumaha deui atuh euy da urang mah leuwih tinggi ti maneh ah. Capek heula euy, geus lah atuh karunya maneh. Ka bos kana enak manang. Alay mereka bos mending jual we, lumayan stiker ngaliwat. Ai maneh teh sieun ka bos. Nyaho si teh nih. Soal yang digegel ku tatona nih sakitu gerengna. Lemak aing beak. Mau pegang kieu. Geus bae lah, aya mah storkeun we heula. Storkeun heula ke urang nyangan deui. Kalem gampang. Yuk.
baru dak kamarana di isuk can we bijil. Nyolo bahas store teh. Can store kasih bebeb. Wah, pusing aing buka baru dak kos kieu teh. Di isuk can datang kene wae geura. Aduh, ampun nih baru dak bener-bener. Kambal bau angru baru dak nama ieu. Kang, setor. Alus. Janji isuk datang sarore kieu. Ayo turun. Tas di mana wae mana nih kablak? Biasa Kang, ngidar. Terus milarian, iya. Kumaha tah penghasilan poe enak? Aya Kang tah. MX OLED. Motor Kang, Enak olot. mohon. Kenapa biasa nama Ninja 2,5? Tujuh sepi Kang itu duh. Kumaha teh? Bingung abdi kira. Ningang dinaas itu Kang. Gas bae. Lumayan lah sakitu jam pemula mah. Mohon Kang. Ya tukang, aya nama setoran aya nama sakitu heula we nya. Kalau main motor mah kayak kurang dicairkan, sukan. Ya tukang. Kadenya bagian abdi. Abdi oge. Kalau minta mah kayak dibagi rata. Mohon atuh Kang, saya. Tukang. Sampai kali parah, masih bondingan.